Cilok dahar. Ibu bayi ibu ke Jogja datang ke Gering disuntik dia semua abah siapa tuh ngajak aing dahar cekan 2 poe teu dahar. Bisa kuat abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarutan ku anakna, gua rembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan abah daharna doang. Haji ku ari katurutan ku haji maming. Agar embul, eta bisaan kolot eta, masya Allah. Embung kaciri ku anak-anak acan. Lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar, tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda, lamun keur loba jelema cemi. Habe hayang pajar tasawuf. Wah di pendi tasawuf, siapa dulu? Masya Allah. Giliran eueuh sasaha, waduh. Ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb, masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali, nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin, nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali, peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula geus teu sare. Nonton bola. Haji Jamal tah mah. Jeung budoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola tarolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon nya nama bari zikir. Lah murid teu narima. Murid tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di-exit kita murid. 2. Ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauh. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nanaonan eta? Sok lagi. Hanya sekedar memberikan teas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk